warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing kabare sadaya, wilujeng tepang deui. Mugi di dinten ieu urang dipaparin kasehatan sareng rezeki oge. Burangrang salah sahiji lembur anu terletak di desa Sinarasa. Burangrang oge salah sahiji tempat cocok anu ke pertanianana, di mana taneuhna nu ngadukung curcoret caina, tiis suasanana. Di Burangrang oge aya salah sahiji sawah nyata kasepuhan anu disebutna sawah Rurukan. Rurukan ieu seni sareng sawah biasa nyata panenna sataun sakali. Setahun sakali ieu digarap ku warga Pincuk Butuna, di mana hasilkeun ribu-ribu pocong sakali panen. Di setiap sawah pasti mau aneh deui aya nu ngaranna saung. Saung eta nyaeta salah satu tempat pangiuhan, tempat pangistirahatana urang di mana heureuh tos dipigawe. Huma adalah salah sahiji tempat di mana melak arena aya di daratan. Huma atas umum bagi orang-orang Sunda entos biasa melak daratan kieu, terutama di palihan Baduy. Huma biasa dipelakan pare sareng biasa oge di rancangana tu jagung api tanaman sejena. Kasadayana baraya nu sakieu tiasa didugi kusih kuring hatur nuhun nyuhunkeun subscribe sareng komen. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.